ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerekebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu nancan kakarak nampung bae jadi terus salah. Bismillahirrahmanirrahim. Heula teh ngomong teu balener. Ngomong teh teu balener. Ngomong A jadi B, ngomong B jadi C, ngomong C jadi D, eta baheula gosar itu. Kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa kepemimpinan Quraisy. Kapir-kapir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu, jadi lamun A teu A, lamun B teu B. Jadi lain di mulut, lain di hati, teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong. Mantap diinstruksikan ku Gusti Allah, wa iza qultum fa'dilu, di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong teh kos kuari orang sing lempeng ngomong sing hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau wadur kredit haram sia nafsa geus jelas patul muing geus jelaskeun dina ikhlas patul geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau krediton tanpa nerima cash eta halal. Adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya beun datang ge angga ngomong segala haram kiai aya motor bagus sih jang kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon teh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun ieu mah jang kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sekian teh nggak masalah guys nuhun kudak kredit haram ya jadi dakuran jelas budaya kecuali selamun butuh butuh teh nggak masalah lah sekian teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh Kiai, sebenarnya kredit haram apa halal sih? Ya, sebenarnya ini sebenarnya can jelas, nanti lah. Butuh amat mah geus halal bae lah. Kiai terenggesan jadi kiai deui. Bener bae, aja nu ngaji ngaran geusan pan. Geusan. Sia lamun disogok ku pamarentah haram. Duit pamarentah datang ka sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kain jadi mui haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing ada sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah. Teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun. Alhamdulillah. Gede 5 juta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hidup P3. Hidup. Si kiai kunaon? Bego ya kiai. Tah kabelah dia mah tersogokan gaya kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat eta regesa di kiai kos kieu teu jelas
eta kiai baheula tokoh kures teh karar itu da duatak wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah partai Golkar ngomong wah insyaallah ngadukung Golkar dia tuh tama pan ngaranna ge partai kadalon tah mah insyaallah lah pokona mun nya kiai bantuanan atuh masalah salaman guriwel datang deh Demokrat ieu mah kiai bantuan doana insyaallah tuh Demokrat deui kan kuari keur ngajabat kan presiden ke presiden Demokrat kan insyaallah geus dibantu lah salaman guriwel 2 datang deui ti PKB wah tuh PKB makan partai urang kan NU atuh deuk ka mana deui manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an ulah kajen kuku mage tambah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna oh iya bener mantap insyaallah geus guriwel 3 datang deui P3 we kumaha teh kieu tuh P3 mah pan emang tiba heula tah mah tuh waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha jadi emang kekuatan Islam aya di P3 nu mantaknya nama make bintang P3 naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam wah teh guribal deui opat kiai nu sabenerna deuk ka mana sih ieu kiai teh bener tah kiai teh bener eta teh bener teh kiai hampir rata-rata aya nu bener kok ndek milih kita kiai. Waalaikumsalam itu partai nanti Golkar oh aing ngadoakeun ngan kula mau milih emang guna sepal aing ka Golkar beneran moal milih datang deui Van Waalaikumsalam ieu partai Van moal milih Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah hatta rajasa Muhammadiyah kayak moal kayak kasih entah moal ngadukung moal geus moal datang Demokrat mau Demokrat keracak-kacakan moal ngadukung ente cuma ieu bingkis bawa tadi itu moal aing mah moal geus moal geus Assalamualaikum ieu P3 ieu partai Islam Islam cangkangna doa tiba heula hasil mana hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana moal aing mah konsisten tak kiai di berenduan kabeh di berenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema aja mah di berenduan moal kabel ge pae ieu nyana pae aing pae deuleun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye eta aing masalah ku Allah bae aing mah ai ku jelema mah nyana ge pae ge aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana jaing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok mere selawat ka ye kiai aja babalang patan ka nu pae ye eta si budol 5 panetes nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing ye atuh lu pae mah terus sakali doang nyolateunna ancam-ancam teuing ge atuh aduh masyaallah ieu bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain sholawat eta kifarat fidyah jelema teu salat sataun eta teh lam tuqdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tuqdo atau tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok qodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa mantak naon atuh geus sataunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhabna Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapeting genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk ngaguna deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna tuk Muhammadiyah cenah ummah kudu dibayar bae nyalateun ge wah mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah jadi eta mah fidyah ngaranna mendak lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyahan deuk dikodoan atuh masalah
ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah pangmayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana teh pidyah tah mah kos kitu loba nu bae lumayan sakieu tah ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kemistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai karesep ge moal kebal kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang ka mana cenah lupa tagas ulah diararajian aing mah hayang diajian ku sia kudu teger jadi kiai saya mah ngaji sorangan di aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus bae nu ngaraji ulah diajian teh mah jelema kos karara itu teh teu puguh cenah mah ieu moal ditumbung menyet cenah hirup bermasyarakat aing mah ngamasyarakat keunean yang ti Allah aing nang ti juri mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kieu eta jeung benernya keran hukumna Al-Qur'an mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia ka dieu neuk ngaji cek pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 7 nya nama sok kiai bari ka partai kiai ka partai ngadukung bebeneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberean duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ka kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya teu beres kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng itu urusannya mah ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat ngaji kajana teu saja anjing teu aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancur di partai nyaan ngagelo hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung parket moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutug apa kakiayana si wong RS teu hayangan masyarakat embong mah kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ngaji mah ganjaran ganjaran nyon teh emang kurang ngaji na kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kurang dek dibere duit teh nah teu dek ngaji si kos kitu ngaji mah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu juri-juri duka sakararitu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu-kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerek kembang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu nancan kakarak nampung bae jadi terus salah wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba Mang, mamang calon kan? Iya mah hampura. Kula embung sumput salindung besi engke pajar. Jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar, kula mah belu jasa kan ka Golkar. Jadi kula mah moal bae terang-terangan. Walau kana za qurba. Sanajan dulur nu ndek calona henteu bae.
sia dulur bae tengah dukung lain masalah kos kitu masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar masa kiai ngadukung eta mendong daripada eta jago membung sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta tak eta hebat tah lamun kos kitu walau karena zaku terang-terangan geus henteu bae jadi nyawan dulurna ge ulakan dulurna mere ongko cek dulurna sia teh siga dukung dan teu gaing puyeng aing jeruk dikiriman bae kae segala apal segala nanaon tapi eueuh kadengena dina kadengena aduh puyeng aing ka cenah ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang kadinya ngerokok biasa ngobrol kayak balik ditanya emang teh ngadukung untuk temu formalitas bae tolol teh coba teu terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi henteu ngadukung teh eta konsisten moal beres fa'dilu sing bener hese jasa teh urang kos kitu hese jasa teh kos kitu lumantak dina masalah insyaallah bae kan di batul muin dijelaskeun urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atawa naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara embet jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu oh masalah tapi lamun jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nyana moal bae geus teu tatangga ngariung penting ngariung ieu kaditu penting waduh moal bisa kula moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula bararego tad pan ustad ieu nu bakal mimpina waduh hoki sa final ati ku mah ieu ngariung ieu kan tujuna kumaha mun dikapetingkeun atau tas asar yo oke waduh kesempatan emas ya ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan eta ustad hebat berarti eta ustad daripada kita penting tujuna di imahnya ka ditu pimpin insyaallah guys waktu teu emang memehna ge moalinya nang insyaallah geus lah aya nu sajen ieu aing mah hoges ieu di final cek magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah etalah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu ngeunaheun kadengen haram halal sunah menang henteu meunang jelaskeun jadi jelas kiai ulah ieu tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa diruju deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna ya kira-kira atuh lamun cek kiai-kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyaonya keke geus kesal halo gua balik ke latu nya gitu tuh saya balik lagi suka dede lah kayak dipikir-pikir lah ku mama guys hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajasi ya eta babawa naon tadi pengkolan mah jeruk segala apel wah mantep ieu mah ieu paske nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ieu mah jadi hiji bae lah jasa mah jeruk ka dieuna barang di asan teh jerukna asem tilu jadi tilu emang kasem jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai
geus bae pamanggihnyaana di kitab bain kubro tolak tilu. Adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab ulah bingung nanya ka aing tilu deknya ka ditu hiji tinggal terserah sia dek itu teu percaya dek aing mah tilu bae pan bisa akur pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawabnya naon ke sabondoroyot jeung sia ka ditu los aya sia daek di hukuman zina make ka dituna lain ini mah kan nolak nate keur marah cek pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah dan nolak maka bae keur marah lamun kos kieu mah cek salakina sia teu bisa ngahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekel kurang engkau ku tolak ya sak pamajikan isi naon gunung kieu ya bari dicekel bari ku tolak bola ya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal basi nolak mah keur mana ge sia kakarak sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parangsana di Lampung tengah buadag meureunanan ayo mabur sia bermarah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke ditu ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu beres urang jadi ngeunaheun plong itu kieu kayaknya jadi intinya itu geus fa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan kadulu waduh ikan alo aduh lamun disampaikan ya kumaha alo lamun teu disampaikan ya kumaha aduh ya terjadi seperti kos kieu ye sampaikan apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampai wa bi ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun bi ahdillahi janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian ente na ieu lah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat samat mentak dijelaskan zalikum wasukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan lain opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kadua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa biadillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu bakeur nu 4 baheula la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus sanggeusna nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho kuari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teh diamalkeun kos buah tangkal buah buahan-buahan paling pake nyuhan kunti anak geus dinya teh buah wa anna
sirati mustaqima fattabi'un. Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna haza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentakeun ka anjeun Muhammad titah dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy. Nu 9 5 jelas, 24 samar sirati agama kaula mustaqiman aja lurus patabihu tuturkeun agama kaula. Urang titah nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya titah wa hadza wa anna hadza sirati, iyalah agama kaul Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus patabiu tuturkeun. Nomor kahiji tuturkeun alla tusyriku ulah musyrik. Nomor kadua wa bil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa. Nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman-paharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsallati harramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nu rapih datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktak ranana sing rapih di mana urang meuli jeung ngajual nate supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung komo patali jeung hukum mah sanajan kadulur. Nomor ka-9 wa bi'ahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah wa anna hadza sirati, iyalah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam. Wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai patafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun ansabilih jauh tina jalan Allah. Ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'u subula fatafarraqu paberencai engke. Wala tattabi'u subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu paberencai engke. Wala tattabi'u subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh ansabilih ti jalan Allah ti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat bari ngalikeun kabeh cek Kangjeng Nabi wa hadza sirati, iyalah jalan kaula lempang cek Kangjeng tepung kalpengko didareulekeun ku sahabat ku hari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit sep ti dieu ka dieu belah katuhu digarit-garit belah kenca tinu tadi teh digarit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu digurat-gurat ka kenca digurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kenca ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ieu jalan nu lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ku setan naon asina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat-rapat dan lain sebagainya. Nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sairul ahlil milal wa ahlal bidah wa ahlad dalalah min ahlil ahwa wa zulul furuq kabeh
eta teh bangsa anu keluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cek Kanjeng Nabi, ya lurus bahwa hada sirati mustaqimah. Tapi tuturkan itu. Geus moal kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae. Tinggal nuturkeun aturan Kanjeng Nabi bae. Anu geus diijtihadan ku mazhab, tuturkeun mazahibul arba'ah. Cak mazhab menang, cak mazhab teu menang. Geus ulah hese-hese. Tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama. Keun bae. Nyana-nyana atuh aturan negara, urang-urang aturan agama. Satungtung urang bisa make aturan urang, teu bisa. Nyanggakeun sadaya-daya kanyana. Ja emang teu sinkron di urang mah. Tah ku ngadirikeun agama, ku ngadirikeun negara di luar agama, ge geus kana sanksi. Nu mantap engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai, ustad-ustad di akhirat teh. Ketu ngomong-ngomong acan mah ieu bakal bahaya. Komo haju ngadukung mah cilaka luar biasa. Sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an, dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Mata lawan kan geunah. Perang masalah Qur'an mah kos kitu. Cenah pae syahid. Cenah urang eleh, lu masalah nu penting syahid, menang luhur agama. Wah, ku perang mah pohara jasa. Tapi kan eta urang keur carita jeung Quran, tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna. Ditanya sia daek perang di majelis waktu adu siap. Siap perang, siap. Datang ka lemburna, sia mun perang daek. Kayak eulah. Tanya di nu belah ditu. Tadi sia di ditu mah siap perang, siapa nong perang. Ah, teu. Urang mah can kawin aing. Belah itu tadi siap perang, siap. Tanya siap perang itu sih emang gua kreditan jangan nangis. Tanya nu belah itu siap perang, siapa yang mah bener, wow bener emang gua gitu utang sebelit hulu mending perang aing lah. Masya Allah kita jelaskan ku Kanjeng Nabi. Awas Kanjeng Nabi wa anna hadza sirati mustaqimata, ialah agama kaula lurus. Fattabi'u, tuturkan, baik bernegara, berbangsa, beragama, ulah keluar fattabi'u wa la tattabi'us subula, ulah nuturkeun aturan-aturan jalan-jalan turukul mukhalifah. Turukul mukhalifah nu nyalianan kana agama Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, ente bakal papisah tina jalan Allah. Zalikum wasaqum bihi, yalah perintah Allah, la'allakum tattaqun, supaya anjeun salamet tina neraka. Tuturkeun Allah, tuturkeun Kanjeng Nabi, tuturkeun agama Allah. Urang hese di Indonesia nuturkeun agama eueuh hiji poin anu dirancang undang-undang secara Islam teu aya. Komo dibalikeun jadi negara Islam, wah ada kiraha geus kajen tah mah urusan nyana jerahkeun ka nyana, lain teu saeutik lain saeutik kiai nu di MPR nu di DPR pusat dan lain sebagainya, Habib G Ambalaya nyana tanggung jawab geus di ditu. Urang mah pake bae aturan Al-Qur'anul Karim, sabisa-bisa urang nungguan pae moal kebal deui urang pae. Mantak beki ka ditu ibadah teh beki mbungku kumaha sebab naon hese ngalengkah nek nyaritakeun ieu nu lurus bertentangan jeung negara, ieu bertentangan jeung negara. Wabeh lamun urang dicaritakeun sebenarnya bertentangan jeung negara, cari selamat orang geus bae sakadar nyampaikeun ka belah dieuna ibadah ka Gusti Allah. Mantak loba nu caririk ahli-ahli Allah ti penting caririk ahli-ahli Allah teh loba nu kudu diceungceurikan. masyaallah ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok lain teu nyaho amar ma'ruf nahi munkar, ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok ka ditu mentok deuk kumaha urang aya bar bae ge bar endeuh amar ma'ruf nahi munkar bar bae hese berhadapan jeung polisi melindungi. Urang lapor ka bupati melindungi atas nama negara demokrasi, liberalisasi. Tidak usah saling mengusik. Ente bae, nyana bae. Endeu kumaha urang dihareupeun ka aturan negara sumodal kos kitu. Padahal di lingkunganna mayoritas Islam.
negara urang teh di luar negeri terkenal negara Islam. Urang teh lamun nyaritakeun Indonesia di luar negeri negara Islam. Negara Islam teh artina mayoritas Islam sehingga demokrasina teh leungit negara Islam sebab terbanyak di dunia Islam Indonesia. Ketika nyaba ke Indonesia, orang Baghdad nyaba ke Indonesia, Iran nyaba ke Indonesia, orang Mesir nyaba ke Indonesia, wow Indonesia hebat amat ya negara Islam. Barang deuleu pangheulana nu kadeuleu di bandara susu. Weh, mantep ya cek orang Iran nih. Mantep ceknya nanti ya. Keluar ping-ping embalaya. Wow. Langsung naik ke hotel. Menu-menu disediakan, macanya di samping menu makanan aya menu biwir. Waduh, aya aja. Oh iya, kurang di hotel teh ya tingkat 1, tingkat 2 mah masalah. Nggak tingkat kadi itu kalau waduh. Teu make sempak deh sial. Kadeuleuan jasa kadeuleu. Waduh, garikelna awak teh sakumaha wadah. Hirup udang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang kaira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuti udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tamah dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon tamah aki-aki nyaho ka kuburan tamah si aki-aki nurug cupu tamah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kituna mah sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur
gopur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon beurang. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampura deuk maling di bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiala. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurba heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit menta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh, barang nyeun salah deui ka 3 kali. Gas, endit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gulat batu datang ka detik ya. Endit sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah.
Oh, sabelah panai dua mah gede, sabelah mah diasupun nggak dia teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu, nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna, nomor katilu azam alla yauda, ngazam moal balik deui. Salamet guys. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho, nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir, anu ngalindih, anu maha kuat, anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi, ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam. Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh menang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter ge modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan ku sia obat ya modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimah syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lage kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema weuh ngajara ruang. Boh, meuli simking, meuli ponik sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik. Henteu simki. Makena mobil mau sapena nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mawa sapeda aing mah geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mari di motor.
belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot, aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, kuari teu boga sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Ya Allah, lalakon harta si gade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa. Sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh ya, Pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cek lagi buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kula dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji, Tony ngarana. Tuh bener nya anak katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna kuari nu ngaji ka dieu. Seuri bae nya heuh bener. Nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Jih nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menan hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu. Otak pikir tah. Nyana nu disidang anak lo ngeuna anak mah bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat. Jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark
nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara, ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang, di berbagai negara dek demo teu bisa, tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae, tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Dibere angin badai Amerika. Wah, luar biasa, parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong ku ari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia, ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, caci ku sia, maki ku sia. Aing mah moal robah iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu karuh badai di Amerika. Ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon. Nu menyon ka katuhu, nu menyon ka kenca, nu leumpangna ingkleug-ingkleugan, janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat. Rasakeun sia. Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh. Dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadagan di rantai ge. Oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta azab teu meunang. Ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti. Tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggaan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan di ungkurang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan tah wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti
atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti weuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat.